Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Semoga selamat siang dan apa kabar? Bertemu lagi dengan saya budak cengeng. Aduh, ya ini nama bagian gawe di sawah. Panayana bagian kuli maco tuh sawahna gitu kus di garuan tengah ngararata. Urang sabari konten sabari ningali pemandangan. Tuh tingali pemandangan lagi genaheun. Sawah ngeplak tinggal itu. Kolektoreun urang kuli maco di dia urang bagian mopok galeng. Tuh tingali keindahanana di sawah teh kieu tuh tiis. Tuh pemandangan oge tuh sawah pagawean macu jeung kolektor. Gitu urang depan di sawah teh nyata gagenahanana dahar teh jeung nanaon gengeun. Lain aya nama urang ieu we terok-tok ole-olean. Terok-tok ole-olean nu montok beuki karedok. Nyaon tong montok wing oge beuki atuh karedok manehna komo deui dahar di sawah. Jeung bisa ngopoe. Tamahan deui kerupuk kerupuk. Tamahan kugep kerupuk. Wah, mantap. Pasti atuh dong. Si Iya sama si Adong. Iya dong. Waduh, buah kamu sama buah jamu sama gitar. Wow, kamu pintar. Maacah sama Maacih, masa sih? Iya sama si Ede. Iya deh. Ilaing bisaan pantuna pantuna. Apaan diajar tuh diajar mah bisa tuh. Diulik. Pan urang teh meureun gawe kieu teh gawe maco sakadar pangoreto teh. Sabari dibarengan jeung humoris atawa jeung heureuy mah urang teh moal capek. Bener daripada serius mah urang misalkeun sorangan misak truk maneh di belah ditu henteu deukeut belah ditu sade anger pan capek ari kieu mah urang sabari heureuyan. Jadi kacapek teh kuku heureuy pan urang teh henteu capek walaupun ieu capek gawe ti isuk teh kalohor oge papanasan tapi diberea dibarengan jeung heureuy mah moal capek moal karasa capekna. Gitu urang teh lain nanaon mata urang ngahaja yeuh aduh euy. Geus lilanya urang gawenya geus hampir sabaraha poe geus hampir 5 poe yeuh di dieu yeuh di dunungan yeuh. Nya teh pedunungan acan balik acan pernah papanggih. Kan bae yang penting mah duit normal we urang mah ulah ieu walaupun teu papanggih jeung dudung urang pagawean kudu bener jeung kudu ieu we intina mah. Aya gawe we terus rek aya rek eueuh dunungan yang penting duit mah urang ngalir teu hese. Alhamdulillah euy aduh euy. Alhamdulillah uing oge nya sareatna bisa gawe macul di dieu ya di dunungan ayeuna ya. Urang alhamdulillah geus aya we ulah kabeli. Kabeli naon? Kabeli plastik. Kabeli plastik atuh panjang wonten. Nah, plastik kudu dibeli plastik mah loba di warung murah kur 500-an. Lain plastik ieu plastik jang nu na HP atuh sok model.
Oh halus atuh kumpulkeun duit bisi laing hayang kawin ke tong dihamur-hamurkeun di ladang cape mah. Insyaallah. Halus kumpulkeun namun misalkan aya leuwih sedekah ka parkir miskin, kana koropak, ka anak yatim. Mudah-mudahan adang gawe urang jadi ieu jadi amal sawareh jeung berkah rek gede rek leutik urang sedekah. Oh, eta sok atuh. Halus. Jadi sugan we atuh doa sugan we batur anu disedekahan ku urang teh jadi ieu ngadoakeun. Jeung pan saha lamun jelema loba sedekah moal hese milikna moal hese segala rupa. Lamun sedekah 1000 beribu-ribu diganti ku Allah. Mun misalkeun ilaing sedekah 1000 jadi 10.000 kadang-kala lebih. Oh, gitu bener. Tak sakitu we ayeuna mah da kusabab waktosna tos ieu geus heula tuluykeun deui. Aya beubeur dina dina daun sembung bersambung.